Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran, mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran, heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah, ieu zakat teh kos kitu, zakat. Nu paling utama nama memeh ka masjid. Deuk ka masjid urang zakat. Di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urang zakat. Luar biasa teh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Beas mah hina. Sapira 3 liter setengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Waduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae geus, peting bae, peting. Peting bae geus daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi, cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah, nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah, eta ge geus termasuk sabilillah majasi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon? Amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha? Anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna? Hiji sain jelema tukang ngadataan. Tukang 2 tukang nyokotan. Nomor katilu tukang nulisan. Nomor kaopat tukang ngabagikeun. Ta eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk kuari mah. Teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya. Kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya. Atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya. Di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut sageus sadirikuk kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh, nu penting ngalaksanakeun zakat na bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah. Fakir miskin geus karumpul kuari mah. Tuh bagikeun. Kuari kumaha lamun di ka masjidkeun? Teu meunang. Kamu sholat teu meunang. Cenah iman da ku bupati we leg-leg. Eueuh masalah. Ieu mah nas Al-Qur'an. Geus urang daripada cangcaya mun ka pamarentah insirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae, fitnah. Teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah. Dibelikeunana ka BHS, dibelikeunana ka Atlas, dibikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Aya henteu laporan ka ditu. Abeh asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah. Jadi kurang sreg. Fitnah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae eta mah RT mah. Mangga. Urang
mana fakir miskin. Jadi ngeunaheun plong hate. Nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu. 3 liter setengah. Tah. Deuleu ku sabelah mata. Aing mah pokona neuk ngazakat neuk nu asli, pokona ieu mah ibadah ieu mah. Kos kitu cenah kieu teu boga, ngan boga sakikituna bae. Yakin henteu bakal liin sorogkeuna. Lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna. Gak masalah gula mah ngan nuduhkeun doang. Mun hayang sampurna langsung bae sebab kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh teh dituna. Eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir. Kadang ku jelisia. Aing baca kitab atuh je. Emang kumaha kitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu mah. Bawa ka dieu sabaraha baca kitab. Aja dek diawankeun dijual ku aing. Sok sambarangan nas ieu mah nasnya ada ulah hareupak nas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan. Nu matak lain lalagaan kumaha? Eta teh geus ditasawufkeun. Hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf. Lain lalagaan nu matak masyaallah. Aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing. Sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern. Teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya. Geus, cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngameunangkeun. Kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ. Teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngameunangkeun. Ya, ka dieu sia datang ka aing, mun teu dicacak sia ku aing. Abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nya nepaan. Henteu ieu teh maksudna naon maksudna supaya rapih doang. Ieu ibadah teh ka Allah. Kula mah kitu tah maksudna. Geus eueuh kepentingan ti partai, eueuh kula mah. Eueuh kepentingan ti organisasi, eueuh. Geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun. Nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu. Hook. Di Belaraja tinggal sabaraha gerintil, di Cikupa tinggal sabaraha gerintil, di Sepatan tinggal sabaraha. Atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hook maksud aing hook sia mah salapi tadina menang ila mana lawe atuh amilin. Baru sama tuh amil. Menang kitu tah ngaji. Kadang ikut ceuli bae tah jatuh mana ya tun. Itu menang saya walaupun ngomong ini. Menang dulu. Baheula kan sorogan kos kitu tah. Tanang kos kitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah. Lain naon lain hook. Masyaallah nu geus ge ajur. Ajur tah ieu mah maksudna lain. Ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa. Ngadengekeun tuh budak magang ngaji cenah aya 20-an. Alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate. Barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses Jaki sial amat. Maksudna naon henteu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah. Nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen nyana mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu. Ye tuh hok jasa. Ye barang sana. Bahasa kisoleh aya beta. Parang sana. Eta ku hook ulah jadi kos kitu. Ulala ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana ge sana jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae kan ditu nama. Teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syah Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat, aya zakat tarekat, aya zakat hakikat. Haji, aya haji syariat, aya haji tarekat, aya haji syariat. Panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi, zakat teh moal henteu kitu, ngon leuwih rapih jasa.
ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah cigade kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis Tajul Jami'na panjang teuing tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi brung ka 3 peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema brung-brungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah ti dinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing duduiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang ka dinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke ka dituna teu kuat engke tahun 2012 mah ieu urang Cikupat teu karuat teu. Urang Cisoka mah komo. Urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang. Eta kos kitu. Ya mentak ituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna. Mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna. Cenah Kangjeng Nabi mah 11. Kangjeng Nabi 11 teh witir. Kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan, salat teh 11 rakaat. Eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir. Ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa 2 bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta kita nuturkeun nu 2 kita nuturkeun nu 4 kok buah sa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 ay moal lah bongan ribut bae jadi ulah ya nyalah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu na bae tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikeun ku unggal negara mangga bae andai kata endek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya endek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah geus beres zakatna geus beres urang tarawehna cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe minggu kadua berarti 15 poe tah eta minggu 15 poe eta ngaji sebab lamun dilengkahkeun ka ditu
atuh bunga urang panjang teuing ya. Tah jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahijina tah 7 poe, minggu kedua 15 poe, urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Urang ngaji deui sakumaha biasa. Haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tama ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah. Itu tanggal 8 biasana minggu-minggu Senin Salasa berarti malam Senin. Urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu malam Senin. Malam salapan biasa. Kemudian itu kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae. Artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon. Hiji sakadar maksudna akrabat, kedua sakadar deudeuh jeung nyaa. Andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang kata kurang titi kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui. Jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ala barakatuh tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah